Lagi apa budak letik? Jangan panggil aku budak letik. Kevin Marucil, sudah buluan. Raja Ender Sigalontar juga sudah buluan. Kamu sedang apa di sini budak letik? Oh, ini lagi nunggu keajaiban. Keajaiban yang seperti apa yang kamu inginkan? Entahlah, aku juga tidak tahu entah keajaiban apa yang akan datang. Kalau begitu, kamu mau motor ini enggak? Oh, boleh. Mungkin ini ya keajaibannya. Kalau mau motor ini, beli saja dong. Jig sugan aing dibikin. Aing sabaraya. Lah, sabaraha wae sok beli ya. Urang butuh jeung perjalanan ya, meski kena jauh. Na motor mah teu kuat cangkeul mawana euy. Awakna teu cocok jeung motor ieu. Kalau buat kamu ini cocok. Oh, bisa beli ku ini. Tata gocap ya. Nah, lumayan lah. Ini. Saya mau ke kolam dulu melanjutkan perjalanan. Rawat ya motornya. Buat kamu ini. Lumayan euy. Gagah kieu aing yo make super kit mah. Kayak. Aya motor aing aya di dieu. Motor aing kumaha? Ieu mah nu aing menang meuli bieu ti si Ender. Ender naon ender? Teu paduli aing mah. Geus turun ieu motor aing. Gabah. Ku aing yang di bawa ku aing kantor polisi ka dieu. Taprak wae aing keur di leuweung. Serius eta nu maneh? Kumaha caritana ti teh? Aing tadi ka leuweung, pon ka ditu mah motor dieu. Aduh. Lila itu lampu kebon. Ya jauh pentil keneh euy. Dulu buat lah lumayan. Ulang jerok wae nya. Jauh-jauh teuing bapak urang ya teh. Sherlock teh palangna belah mana? Kos-kosan. Aya motor ieu mah euy. Naik kana motor ieu mah. Wah, jauh lu boga nama euy. Aman. Rupana euy. Tapi aman sekali lu boga.